Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahum kaya saestuna jalma yauma yarawnaha dina poe ningali kiamah lam yalbasu eta henteu tumetep itu jalma-jalma fi kuburihim di jero kuburna itu jalma-jalma eta mah tafsirna mun teu aya dina naon dina ayat berarti eta teh tafsirna tajanten jalma-jalma teh nu dikalalubur nu geus maot tapi dina sawi mah eusina teh kupar Mekah cenah jalma-jalma nu teu iman. Ketika terjadi kiamat teh di jero kuburna teh kaya henteu tumetep nya nu teu iman teh di jero kuburna teh kaya henteu cicing di jero kuburna illa asiyatan kajaba sore-sore au duhaha atawa isuk-isukna sore isuk-isukna asiyah janten bahasa Arabna siang teh nahar bahasa Arabna peuting lail bahasa Arabna beurang teh nahar tah nahar teh kabagi dua bagian hiji aya waktu dohwah gitu hiji aya waktu naon dohwah isuk-isuk dohwah mah nya eta waktu dohwah mah isuk-isuk dugi ka lohor siang keneh eta teh disebut siang keneh janten ti enjing dugi ka lohor disebutna teh dohwatun ta upami ti lohor dugi ka wengi dugi ka surupan terbenam matahari namina teh asiyah eta teh siang keneh jadi siang teh upami ti enjing dugi ka lohor disebut naon ti enjing dugi ka lohor dohwah upami ti lohor dugi ka terbenam matahari asiyah tah maksudna mah kieu jalma-jalma anu teu iman ketika terjadi kiamat kan dunia teh kiamat berarti anu dikubur nya henteu lain di alam dunia ari anu kiamat teh di mana di dunia nya tak anu di jero anu keur dikubur nu geus samaraot jalma nu teu iman mah ketika terjadi kiamat teh kaya teu milu kaya henteu tumetep di jero kubur kecuali sasaah cenah duka sajam duka sakumaha sasaah tadi dia mah kecuali sasaah tina waktu beurang boh mimitimna beurang nyaeta dohwah isuk-isuk teh atawa tungtungna beurang nyaeta asiyah wallahu a'lam duka kumaha eusina pokona mah kitu we lah nya da engke oge bakal mengalami lamun tema anu di dunia mengalami kiamat engke teh lamun anu maot di jero kubur hek teu iman cenah mah ketika terjadi kiamat teh kaya henteu tumetep di jero kubur nah kecuali sasaah tina waktu beurang tumetep di jero kubur na teh kumaha cenah kaparasa duka wallahu a'lam ieu mah berita ti Allah informasi ti Allah kitu nu wajib dipercayai diimani ku urang pokona mah kiamat bakal terjadi jalma anu maraot nu geus dikubur bakal dihirupkeun deui pokona mah jalma nu maot bakal dihirupkeun deui walaupun maotna teu dikubur keteh wallahu a'lam.